minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Aduh Gusti abdi neda dihampura tina dosa-dosa abdi nu dihaja sareng dosa-dosa abdi nu rumasa mung ukur ka Gusti sim abdi sumera sareng mung ka Gusti abdi seja pasrah sareng mung ka Gusti abdi seja pasrah. Abdi sadayana makhluk tak berdaya tina segala rupa macam goda mayunan cocoba hente wala kaya tanpa pertulungan nu maha kawasa mung ukur ka Gusti nyuhunkeun diraksa mung ukur ka Gusti nyuhunkeun diraksa. Abdi atos maca dina ayat suci sadayana makhluk eta bakal mati nyawa bakal lepas tina diri abdi pisah raga badan sareng anak rabi pisah raga badan sareng kulawargi pisah raga badan sareng kulawargi. Di mana saatna abdi tos sangkaran abdi sieun hese ngucapkeun syahadat rumaosim abdi ka Allah teu taat
salaki teu bisa nahan harta sareng banda oge kapangkatan dulur jeung baraya teu bisa nulungan dulur jeung baraya teu bisa nulungan abdi tos ngajepat cicing teu ngapet baju sareng perhiasan dibukaan sababraga abdi bade dimandian tos dibersihan dibungkus ku kafan sadayana ngadeg bade nyarolatan sadayana ngadeg bade nyarolatan abdi dipindahkeun bade diasupkeun kana kurung batang abdi dijepatkeun rurup kurung batang tuluy ditutupkeun pada nggarotong bade dianterkeun ka galian kubur nu tos disiapkeun abdi diasupkeun kana pakuburan tuluy digulerkeun dina sareng kedong abdi jejeritan taya nu nembalan kalah dipadungan terus diurugan bari ditincakan taneuh dipadetan bari ditincakan taneuh dipadetan palapa samboja terus ditancepkeun di luhur kuburan abdi dipelakan batu nisan lebah sirah jeung tunjangan cai dikucurkeun kembang diawurkeun abdi nu dikubur ukur ningalikeun abdi nu dikubur ukur ningalikeun eungap sareng poek mimiti karasa hayang ningali
jakal kakara rumasa kaduhung hanjakal kakara rumasa di luhur kapuping beres nunar kinan anu usina kamayit mapagahan di akhiran doa bari di aminan sadayana ninggalkeun abdi sorangan dulur jeung baraya henteu ngarencangan dulur jeung baraya henteu ngarencangan keung sareng sieun mimiti karasa sabab waktu hirup loba nyieun dosa sombong jeung bedegong kabada manusia ngupat keawonan dianggap biasa lauku lampah salah asa henteu dosa laku lampah salah asa henteu dosa rumah saibadah mineng lalawara akhlak anu sae henteu dipiara taradaek nulungan jalma sengsara kanu sahandapeun sok nyieun pilara taradaek pisan menta dihampura taradaek pisan menta dihampura indung sareng bapa loba disusahkeun urang timu budak mineng ngahesekeun malah osok wani mineng ngahesekeun ngareutan hate lain ngabungahkeun tapi indung bapa ikhlas ngagedekeun tapi indung bapa ikhlas ngagedekeun ibadah nu capek henteu ditarima lamun migawena henteu jeung ilmuna dabongan keur hirup
Gusti Nu Agung abdi sejabat mugi tebitina dosa jeung maksiat hoyong dipasihan ilmu nu manfaat abdi ngaharepkeun hirup kenging rahmat salamet di dunia sareng di akhirat salamet di dunia sareng di akhirat